Keluarga besar Saibul Maqasid oge sepuh hargi sadaya no sami hadir dina siang ayeuna. Oge teh hilap lagu ieu teh pamundut ti kersana agaga kalih paku sarata. Siap we. Salira kudu diapi duh meni parangling au damang matoto wayah namang eceng bagian urang nya Gusti gareulis aing ngomong teh ka uing ka dieu ya nempo heula ieu artis maneh mah amun rek ngobrol ka uing heula wayahna eceng bagian urang ngadadak-dadak oge teu naon urang teh kasebut nama bodor geus naos internasional geus kolot saya di YouTube-nya tapi ku dimurah-murahkeun da oge teu naon maneh mah pe duit teuing ngirukna sih urang kakawihan cenah ngemplok hejo daun kangkung kumaha cenah dicandakeun Kota Bandung salajengna cenah Gusti Allah Maha Agung eceng ku urang wajib dikunjung kesenian kabudayaan Mang Thomas hayang cengek sanes lumayan sae dipokoni angge hiburan ngarakakeun duduluran aya lumut dina batu kumaha aya kuya di muhara saterusna eta kedah tumut kana waktu Mang Eceng di dunya ukur ngumbara hayang teuing angeun kacang angeun kacang angeun kacang mang cengek make oncom ngeunah meureun eta hayang teuing tegera datang geus datang mah diajak nonton kuringna eta hayang teuing angeun kacang maneh deui angeun kacang make pecin dua kali eta hayang teuing tegera datang geus datang mah diajak nah yeuna uing eta hayang teuing ih aing mah eta angeun kacang 3 kali angeun kacang make tai kotok congahan doh eta hayang teuing tegera datang geus datang mah arek digagal uing Ceng eta hayang teuing eta angeun kacang uing angeun kacang make panggung eta hayang teuing tegera datang geus datang mah arek dijunjung eta hayang teuing
geus datang mah rek dibawa ka polisi. Eta hayang teuing angeun kacang. Hop. Angeun kacang make Alpino. Hayang teuing teu geura datang geus datang mah rek dibere kopi mochaccino. Sok terus sok. Hayang teuing Sok terus. angeun kat aduh sia mah atuh galak jurig. Hawak hirup teh sia mah. Paingan eueuh baturna di lemburna hawak sia mah. Hawak kumaha maneh. Ya silih ajangan da maneh teh ngajak aing teh duaan ti ditu ka dieu. Kita gawe babarengan nah maneh deui kakarar ngab dipeulaan ku maneh. Ih, kuring teh ngarasakeun bungah ngek. Bungah kumaha? Semangat kumaha? ka aku keneh kurang pagandon. Oh, datangnya geus dipingkan. Omong payaya maneh heuh ngadadak kieu. Heuh ngebel mang omo teh ka kuring. Kumaha ngomongna? Bah cenah ayeuna keur di mana? Aduh, ka mana nyebut abah? Ceng teh nya aya keur ulin. Ieu cenah Mang Yaya wayahna panghiburkeun ngadadak. Terus saha Mang Yaya teh? Oh cenah pandulur. cek ngomong. Cek Mang Omo teh pandulur abah. Ai dulur sote ka jelemana ka duitna mah da lain. Sia mah. Ulah pi duit teh. Kajeun urang mah dimumurah oge asa nu barokah. Yeuh, ayeuna mah bodor teh geus kurang payu. Aya nu nanggap bege kudu alhamdulillah jurig sia teh. Lain kurang payu ngek. Lantaran urang teh lain kurang payu. Eta tuh. Iya. Nah, ieu teh Mang Yaya. Mang Yaya. Nya kop jeung maneh Pino. Itu era. Kadieu erek mere. Yaya teh. Pak Hajat. Apan uing digawe teh duaan main mere hiji. Ai kira-kira pipasyaeun ulah mere atuh. Kumaha beungeut. Aing pan beungeut piwalaseun maneh teh untu geus eueuh. Karek ti Bapak Hajat. Eta Pagaga. Pagaga. Digana nu 50 ye. 100 digana malah. Tuh nya 100. Ai mani atuh eta duit Pak. Nyai ku aing. Eta nambung sia mah. Jah. Mana mah teu da kamu nyain mana 100.000. Apan teu maneh kumaha beungeut? Nya pasirikan ieu teh kieu carana. Aing mah pan beungeut tapi khawatir. Pak Kuwu. Ai Pak Kuwu sok merek kitu. Geus era seteh. Heeh bareta. Mah aya ibu kuwuna aya. Sakieu oge lumayan ngabeca mah teh. Nya heuh. Bareta. Si Itok Mang Itok. Itok mapan aing ge teh. Mana mah Asmita. Mang Itok. Di bojong ka dieu teh ngabeca 5.000 oge teh. Heuh. Kajen ibu kuwung kagak aya. Yo, tong sok pi duit. Ya maneh nu pi duit mah Nu penting mah urang gawe heula teh bongkeun. Ieu teh dina raraga naon ceng? Nyunatan. Nyepitranna Bapak Yaya nya. Ih urang oge kesenian salaku kesenian tong hilap ngiring ngaduakeun ka murangkali anu parantos disepitan atan pi bade nya. Mudah-mudahan kesapantos disepitan sing enggal damang sabihara sabihari. Payayana teh. Ih urang kalihna. Murang kali sepitan. Si Aya. Ih, murang kali anu disepitan engke saparantos disepitan sing enggal damang sabihara sabihari. Ngaranna teh si Aya kitu. Aduh. Nya teuing ngaranna mah saha maneh Pak Hajat Yaya mah. Oh. Urang doakeun saparantos nu disepitanana Pak Hajat. Duh, ya Allah. Anakna monyet pitak. Aduh. Monyet ongko pitak ongko. Sia mah maneh bilak pisan. Oh eng oge. Pak Hajat tuh Mie haji aya cenah tuh. Aya. Mie haji nya. Aya nama aya. Ngan nyao mere jeung henteuna. Mah haji matara mere wayah kieu tara. Nyangke 3:30. Tara. Jam 3. Tara. 3:30 bisik. Tara. Jam 4. Tara. Nya jam sabaraha mere na nya tara bae tara. Bohong erek. Ereknya. Ai teh eranya sageuy. Nu penting mah gawe heula ngek. Heeh. Jing janten murang kali anu soleh. Amin. Apal. Nya eta mang soleh di dinya.
hayang maneh boga budak anu soleh. Setiap kolot kabeh oga hayang boga budak anu soleh. Tuh gitu. Lamun urang hayang boga budak anu soleh panggampang-gampangna kumaha carana? bawa ka Mang Soleh. Siapa? Ampun siapa? Budak anu soleh teh cara anak kuring Kumaha? luyu jeung arana si Iman nyahoan tuh Mang Tomas ge. Dah, anak kuring anak mana si Dasta? Dasta mana mah deui. Ye, budak kuring mah teu poho adat kebiasaan kanu jadi kolot. Kumaha? Mani rewas mana mah. Kumaha? Lamun erek indit ka sakola da diwarahna bener kolotna. Assalamualaikum Bapak tuh anak kuring. Datang di sekolah, assalamualaikum Bapak, celengok nyium tuur tuh. Nah, mana teh? Sia mangera kira teh belum bawa budak. Nya heuh kitu nah. Pagandon teh geus kota aya. Nya kota jalan sakedeung deui oge kota administratif Pagandon. Jelas lantaran Pagandon mah kumaha pakuwuna. Hah? Pakuwuna ge bener ngaturkan ka rakyatna. Da sia tadi ngalam padahal. Lain ngalam da kanyataan jalan ge aralus kuing ngaliwat ka dieu teh tuh. Dibere meureun sia. Ih atuh. Da kajeun teu dibere ge da nya kanyataan pakuwuna bener. Matak 2 kali dipake oge teh ku rakyatna kapake. Dah sing bener. Dah tuh budak kuring mah celengok nyium tuur. Kitu kumaha dikumahakeun? Pangna nyium tuur budak kuring mah apa? Kumaha? Pangna datang ka sagede kitu teh ku alatan ayana tuur. Oh bener. Mane masuk nyaho. Di esop 7 urna. Di esop 70. Ye, pangna ku alatan ayana tuur ayeuna cenah lamun ngabeca tanpa tuur moal jeujeuh. Tuh. Ngajarak-jak mesin tanpa tuur moal jeujeuh. Ngagendang neken tuh jeung tuur. Rek modar kakejetan gitu. Gelok teh. Tanpa tur mah aja rek ngalepaskeun nyawa oge. Belah dia. Geus aing hayang di dieu sia teh. Tah tuh Mang Thomas. Di saha? Di Pakubu tuh. 10 tuh. 10. Tuh, we ngabager. Aya tambahan 20.000. Aduh. Aing jaba boga orok incu anyar jeung beli susu. Mah haji titing tuh halus sarua ieu mah adil tah. Adil pas eaun. Alhamdulillah Pak Kubu. Aing memecakna teh ku kieuna. Jazakallahu. Aing manggung di Pagandon cak ku kieuna ngan pada incu aing itu geus nempokeun. Nya heuh mah teh ditungguan. Si Oday serina bae gede merena mah hantu. Aki menang duit. Itu si Apon itu masuk gantrek merah. Oh dah itu nya aduh. Alhamdulillah. Geus cicing lah mana teh. Mana mah urang dieuna. Di amplopan. Heeh. Tong dikoclak-koclak sia teh. Ini kan direk dibuka ku aing. Tong dibuka sia. Aing mah ngertek ieu teh di amplopannya. Nah, pasti saeutik. Cok gawe hiburan ceng ayeuna mana hitung-hitung artis teh ya oke di ditu uing MC nu rada kasep cek saha mata leutik kuntu ompong kasep sia teh kuntu ompong sia teh deui deh geus lain ompong ieu mah belum tumbuh dah belum sia teh masa pertumbuhannya Bapak alhamdulillah aduh tuh nya aya nu nyahoeun tuh cenah pemain sinetron cenah si Boy aduh nya uing ka si Boy nya mun maneh si Idoy lah mun Mang Omo tah Mang Omo man tararilek tilek aing nya udah terampi lajo sinetron aing ngapang hewana ka sinetron kajen teuing hiburan mah teh kolot nah aing maneh lo basin lajo sinetron da mana geus ompong saha ompong can jadi eceng can jadi mana teh masa pertumbuhan sia teh. Baiklah hadirin sekalian ini lihat TVRI Station. Nah, aya MC era itu era saha mana tak ku MC nu bener MC nu itu tukang bohong butak
Ya MC teh sing benar ngomong nama payuka duit sia teh. Kuduna kumaha teh? Hadirin, Nah, kitu sok. hadirin, Kurang gede, 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 hadirin. kurang gede. Hadirin, inilah TVRI Stasiun Pagandon dengan pembawa acara KD di Mijuar. Pada siang ini akan menampilkan sederetan artis ibu kota yang sudah tidak asing lagi namanya, yang sering nongol di layar televisi juga layar kaca, terutama kaca nako. Inilah dia, Mbak Ice. Lompang pilih itu kali harus dikenalkan teh gelo. Sok, Mbak Ice. Lempang na lucu sih teh. Ai lempang artis tempo. Kumaha? Lempang artis. Sakali deui meleo. Aduh. Ay, hayang seuri. Nempel etah maneh kawas lele. Tulah lele di kawas lele sakali deui. Itu lele dina liang. Ya kudu tah marima sia teh. Lah atuh arek aya nu nelu. Sak buru. Sak. Inilah dia, Mbak Ice. Aduh. Tong nelel Urutan mana? moal kawas aing sateu nelelna. Tuh he. Sak ah. Sok. Nyanyi. Kenalkeun heula dewek arana ku dewek. Hah? Kenalkeun arana dewek. Assalamualaikum Oh, warahmatullahi wabarakatuh. Sak. Nana. Oh, organ tunggal banyak kieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang. Selamat berjumpa bersama kami. Ngandel. Nu setruk lain sia teh kieu bae. Ya mana mah. Cek uing oge ieu artis organ tunggal leungeunna kararieu. Rata-rata. Rata-rata. Pedahna kitu leungeunna. Nembongkeun gelang menang nganjuk. Dah, nyakin sok nganjuk neng. Sok nganjuk belang gitu. Duet ngek duet ngek. Nyanyi Dina duet. lagu kalangkang ceng. Hah? Kalangkang. Nu kumaha? Kukuring rumpakanna rek diganti. Dengekeun suara aing teh. Iya, oke. Mungguhing dina impenan tah heup kukuring rumpakanna rek diganti. Heeh. Muninga da mobil putih. Tah kena kumaha di tema Kumaha? diteruskeun. Aduh ku hayang numpakan. Cok bisa maneh. Cok. Aduh ku hayang numpakan. Aduh, ku hayang numpakan. Aduh, siapa kos-kosi dah gelo. Aduh, ku hayang numpakan. Aduh, ku hayang numpakan. Aing mah kaloyong lah ya. Singkat bener sih teh. Pino tak. Kumaha aing? Aduh, ku hayang numpakan. Numpakan. Nah, sok sih kayak. Numpakan. Nah, Aduh, ku hayang numpakan. alah. Bae aing mah tuh. Mana emang, aduh, tong ngerakeun ieu teh ditonton teh je ku Bapak Wakil Kapolsek segala macam mana teh ku Bapak Ya, ku ngarabebeunangan. Sok, duaan ieu teh nyanyi teh ceng. Duet sia. Naon? Duet. Oh, nyanyi duaan teh. Lamun nyanyi duaan duet.
samang-samang sanyanyi duaan duet lamun sorangan solo lamun tiluan luwet opatan patwet limaan jeung pino mawet lamun sarerea nyanyi pajewet-jewet mau balik kadenya ya muninga ada mobil wede sok manehna kumaneh teh mah teruskeun buru manehna nah muninga ada mobil wede sok manehna nah tembalan gelo duh aing mah aing maneh kumaha teruskeun kumanehna tema anu tadi aduh ku hayang numpakan maneh pok kuring pok oh hilap dah oh hilap teh aduh ku hayang nom engke tas kuring oh tas maneh ya muninga da mobil wede coba sok ah abdi resep ek nyiksa sungut aing sia mah jak resep mun geuleuh aing ka maneh teh muninga ada mobil wede aduh obat sok hayang numpakan beneran muninga bisa da motor prima aduh sok hayang numpakan muninga sepeda simking aduh nah bagus sok hayang numpakan muninga nini nang karak aduh sok kumpakan kumaneh wanya yang kudu numpakan ini sia teh sia teh kabeukina nini ampun lah lincah teuing ceng capek aing mah lah alhamdulillah sekolah makieu waras deui ge nya sapnya sori aing keur ngabodor teh eta nu ngaruksak kuntu aing hijina teh tak bisa eta pulak aing ke di kulinyar ganti ah ganti laguna maneh bae ngalagur hah maneh ngalagu laguna nu kira-kira ngeunah popoe wayah kieu laguna datang dan pergi entong hayang lagu naon nu ngeunah mah jatuh bangun lain naon jangan pegang dulu asik ya ngesok dinyanyikan ku Mimi Iwik teh kumaha kitu Mimi Iwik mana gandu goceng dan bapak baheula baheula kumaha cik jangan pegang dulu jangan tiup dulu Mimi Iwik gelo sateh ayeuna mah geus nini nya geus kolot arana ge jelema mah pasti kolot lah sok siap no. kendangna salah kumaha contohan geura tungplang teh babak bang pak tungplang atak ding ding taling deh tak ding ding taling deh tak cekecrekna anjing kancet kumaha cenah itu kurang apal tungplang kalaka ngobrol salah
Salah. Yuk ayo mere contoh sing alon teh sing alon. Salah genang. Sing anta sok deket cika deket. Ya. Tumplang, tumplang, deng papapak pang pak tumplang, deng. Tak ding 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 taling deng. Tak ding 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 taling deng. Engkena cekecrekna anjing gancet. Itu kalakang ngobrol itu. Kalakang ngobrol di papatahan teh. Kadeng henteu. Cakali deui cenah itu kalang kalaun bae kitu ka anca teh. Tumplang, deng pak pang ating plang deng tak deng 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 taling deng tak deng 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 taling deng kecrekna anjing gancet anjing edan Sok siapa kacerek na macakeun cenah kok contohan heula. kecrekna teh sep ya anjing gancet Acepnya. sok Jangan pegang dulu lain. Sok ceng, nyanyi ceng. Nyanyi ceng. Nyanyi. Nyanyi ceng. Ceng nyanyi. Nyanyi Nyanyi. ya hop sukses inginnya jangan pegang dulu Aing manungguan maneh dah nyanyi noel sote. hah Aing mah noel sote ditah nyanyi. ai tadi teh laguna pen Jangan pegang dulu. ngajuduna teh Heeh. nyata teh maneh teh pen Aing mah noel teh ditah nyanyi. sok teh jangan pegang dulu Aduh, ampun aing berganti deh. jeritan hati bae kitu Sok tah anu kitu. lagu baheulanya Lagu baheula. siapa jeritan hati mangga nyangkeun laguna jeritan hati hebat sukses Geus hebat banget lah aing mah. Nah. Geus hebat bae pokona mah. Sukses Sukses. bagi ampun lah. Ai kira-kira teu bisa nyanyi mending drama bae ceng. drama naon Anu keur ngetop masa kini. itu si itu nu eta Arek dibaturan ku awewe. nyanyi nak Heeh. Oke, dina lagu baheula ceng. tong lah bisik ngen tadi buruhan Yang geus ngadrama bae atuh. drama naon Anu keur ngetop ayeuna ceng. nah Suami yang kejam. olah Heeh. kumaha contona Maneh jadi awewe, kuring jadi lalaki. oh Lamun uing jadi awewe, maneh jadi lalaki. iya oke Maneh dangdan awewe heula. oke Naon oke maneh? Nyijem kursi kasep sakedap sok ka dicu. Dangdan awewe heula maneh. Sakolahna di mana? sekolahnya di WTS MTS ya ke WTS. MTS. heeh MTS lain BTS ya teh. WTS naon WTS mah ayana di legok. ah Wanita tukang salak. sugan teh dongdot anya Dongdot. Naon kitu. Caritana lalakina keur kutuk gendeng.
karep kumaha maneh nyaho maneh kutuk gendeng teu nyaho kutuk gendeng ku kulutus gugulunuk tah oh. sarwana dipikir beki kapikir dirasa beki karasa Pasti rumah tangga eta jeung si Aswiti geus 40 tahun manya aing ngaranna si Aswiti sia teh ai maneh hayang sakitu Mimin si Mimin bae heeh dipikir beki kapikir dirasa beki karasa rumah tangga 40 tahun jeung si Mimin bet asa nyeri pasti datang salaki ti kantor boro-boro aya ti kopi susu atau kopi gudeg cai serang eueuh beki lila beki nurus tunjung heueuh keur mimiti kawin manehna mun satia satu ka aing nya naha ayeuna beki lila beki kolot kalaka ngalantur kitu aingna irahan cicing aing heula maneh teh cicing manehna nyanggeus cicing mau nangtung siapa bebeja ka aing erek arisan poloyong kabah karet kadinya ngobrol jeung si Thomas naon maksudna mana mah atuh si Thomas dibawa cicing ke Thomas deui ieu mah moal kitu salingkuh mah tah awewe naon nu kitu tanpa bebeja ka salaki ini ti aing rek dikumahakeun ieu ke tah teu lila hei teu lila datang awewena da ka imah ka mana lalakina keur kutuk gendeng teh ka mana ka sini rek naon ye datang me datang sia mana uluk salam heula si temne eueuh tata pisan tata awewe mah kos assalamualaikum gitu assalamualaikum waalaikumsalam asup erek deh atuh nyentak sia sia nyarekan apan keur sewot meneh teh sok assalamualaikum gitu. Assalamualaikum waalaikumsalam asup erek ye bade gitu da maneh mah cicing lalaki nu keur sewot mah asup bade tah kitu Asti mana maneh? hah Asti mana maneh? di ditu ka dieu ai maneh nanyakeun tos di mana teh ditu ka dieu Alasan kumaha arisan tanaon maneh mah abu sok assalamualaikum waalaikumsalam asup eta mah rosok mana kitu ah tas di mana maneh hah tas di mana nana tas di mana hah tas di mana di mana tas di mana maneh aya kieu keur datang kumaha cek mana teh tas arisan atas arisan arisan heeh apal kana waktu maneh nyantu apal gitu apal nyaho kewajiban kanu jadi salaki kumaha tiap poe nya batin yeuh maneh teh rumah tangga jeung aing teh geus 40 tahun kudu apal situasi jeung kondisi wayah kieu salaki kahayangna kumaha itu deh kakek tengiran kitu monyet pitak teh mana monyet ongko pitak ongko lain sieun maneh mah ku salaki teh erek sieun kumaha maneh matana leutik kudu ya polototkeun matana teh polototkeun tah molotot tah poho pina poho pina mata si cengek leutik teh aya sasakalana hayang nyaho kitu nah mana herek bejakeun ka urang deui nya kajen oke nah sasakala mata maneh leutik kasaha dibejakeun si Pino hayang nyaho sok kajeun sok kuing teh ditanyakeun ka indungna ka si Dasmi alah saha indung aing Dasmi ngerakeun sia teh saha aing era ku umum aya anak indung aing si Lasmi saha man repa ge lo dah repa kuing teh Pino ditanyakeun ka indungna ceng teh naon sababna mata si cengek leutik ceng baheula na mana hayang rujak cucurut cabuk kok aing geura tuh meuni kereng hewa aing mah asup gila asup arek
ngaladok bae hirup teh teu apal situasi wayah kieu lalaki kayang na kumaha sur cai na itu ini boro-boro nasi goreng non itu ini segala macam eueuh sia teh Asianya nyokot bae ku sorangan pan boga apan sia teh apan sia teh rubiah aing goblok mana mah atuh nyan pisan ceuk aing wah aing mah lamun maneh teu bisa jadi awewe tah contoh maneh jadi lalakina wing jadi lalaki siap lah aing teu kajiwaan jadi lalaki wewe mah gelis pikir-pikir beki kapikir dirasa-rasa beki karasa 20 tahun rumah tangga jeung si Dasmi Allah pisan tapakna nah hah nyanggeus mah kumaha ceuk aing sisanya tati hah solihin entin geus bade si entin rumah tangga jeung si entin manak si Pardi hidung si Karmi baenya rumah tangga jeung si Karmi 20 tahun lilana Allah pisan kamajuanan nepi ka wayah kieu can datang keneh bae manehna teh ini ka dieu sok maneh ka di asup make mic sia teh eta Assalamualaikum asup bade bekas ronggeng monyet sia teh saha aya karubiah maneh nyebut ronggeng monyet tas di mana maneh tas arisan papa arisan nyaho henteu ayeuna geus wayah kumaha apa tabus tilu hah tabu tilu kira piraku aya arisan datang ka wayah kumaha angkat arisan datang ka wayah kumaha maneh angkatna tabu arisan maneh datang ka wayah kumaha ieu palih dia abdina abdina teh ieu abdina palih dia sing bener ieu abdina palih dia yo maneh ulah sok abdina teh mana arisan datang ka wayah kieu hah iya bulan ieu maneh kabina-bina teuing mana wayah kumaha sia hah ceng lah tong nyaan lah bobodohan bae lah mana kayang kene rumah tangga jeung aing kayang amis lamun kayang keneh sok sia sing nurut ka aing kabina-bina teuing boga pamajikan sia teh urus ku rumah sakeun geus eueuh huntuan aing ogerek ngan urang dieu deui sudi aing mah sudi jeung maneh teh ini tadi itu siak Arab goblok syakurna kadia
bobodohan sia teh. Sok parentan ka dinya. Sok sing kira-kira ngelekeun artis. Ngerakeun pisan mana mah tuh. Nyanyi siana teh nyanyi. Tuh kadenya ku aing. Salawatan kan. Ceng, bobodohan bae tuh aing menang duit kali bere. Tentane teh di hareup. Kemarin. Oh nyalun can geus manggeus. Pada di mah duitnya teh parias tuh. Parias. Kan ati agak-agak bae nu 100 teh. Mari tambahan deh ada enggak? Eta ngodok sia teh. Mama. Oh, ibuku. Sini mah. Bos lain merah lah. Sok siap wae. Era. Yo mana geus berkat bae. Cek siap teh. Jazakallah khairan katsira. Kering sudah rasanya air. Geus tong sok sholawatan sia teh. Sholawat teh mah teh. Eta mana sholawatan? Ya habibi. Naon eta? Duit. Poe naon ayeuna? Poe naon? Mana mah hese lain Islam mana mah ongkoh. Poe naon? Batur ge apaleun Jumaah ayeuna mah sia mah teh. Tah, tiap poe Jumaah mana ngaranna saha? Itok. Itok. Lamun ngaran itok tiap poe Jumaah teu meunang nyakal duit. Harikeun. Nah, Teu meunang nyakal duit. kada anu 50-an teh dua. Eta harikeun. Buruk. Lap-lapan aing. Ke Lap-lapan. heula alun. Tapi saparahan. Ieu na. Naon sih? Sok eta harikeun. Buka eta iket buka. Buruk. Mana mun kereng. Sarung kadikeun. Eceng sisi Sarung. wae eceng. Sarung kadikeun. Bajuna, baju. Era aing. Sok sialam. Ceng lah geus lah. Buka. Buka. Sok buru. Calanana. Calanana sia. Sok. Calanana. Oh jam sia teh jam. Jam. Rek dikolorek henteu pokona buka eta calana. Nang meuli aing sia teh. Bodohan. Ngek ka dieu. Para wargi sadaya hapunten anu kasuhun. Etang dog pangrewongnya. Bilih ayat cariosan anu kirang sapa bodos. Kana parantos masihan artos aduh hatur nuhunnya saupamana tukang tani sing jembar tanina, kaum dagang sing laris daganganana, kaum pangkat sing naik pangkatna, kanu teu acan mah teu tanggung jawab. Sakitu rupinanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga